Lajeng kana hanca kitab Nashihul Ibad bab katilu maqalah nomor kadua. Nonyanak mangga kitab dibuka halaman salapan bab al-babus salisu maqalahna wal maqalatus sani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya Rabbal ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu. Hari ieu maqalah nomor kedua. An Abi Bakri Siddiqin katampi ti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya Rabbal. Salasun ari tilu perkara la tudrik anu teu bisa dipanggihan bisalasin tina tilu perkara anu sejen al-gina hiji moal bisa manggihan beunghar bil muna ku panjangna panglamunan wasubabu jeung kanguraan bil khodobi ku pedah make pikok wasihatu jeung kasehatan bil adwiyati tina pirang-pirang obat. Bismillahirrahmanirrahim. Dina maqalah nomor kedua aya asar kasauran para sahabat di antawisna di dieu cariosan ti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ibu dina ieu kitab teh dina kitab Nashihul Ibad teh lamun misalkan al-babul awal bab nomor ka pasti nasihat lagi geusina hiji. Al-babus sani bab nomor kedua berarti setiap maqalah setiap pasal teh nasihat lagi aya sabaraha? Aya dua. Kitu oge ieu al-babus salis bab anu nomor katilu setiap pasal per pasal anu bakal diaos ku urang teh mengandung tilu pirang-pirang nasihat. Nu mana ayeuna aya kasauran ti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anu mana Abu Bakar teh mangrupikeun hiji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi Sayyidina Abu Bakar ngagaduhan murang kali istri anu ditikah ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta jenenganna Siti halo putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anu ditikah ku Kangjeng Nabi saha namina? Siti ngajigeun umang-mang poho deui teu eta panyakit ibu mah ari geus disebutkeun eta lain tadi ngejawab teh bisi lepat kali deui Bu. Putra baginda Sayyidina Abu Bakar anu ditikah ku Kangjeng Nabi teh jenenganna Siti Aisyah radhiyallahu anha. Upami ka pamagat anhu saurang, upami anha ka istri saurang. Lamun kaduaan bade pamagat bade istri radhiyallahu anhuma. Lamun kaseueuran radhiyallahu anhum.
cenah pami saurang pameget hu pami istri anha domirna mutakalim naon mufradah muannasah ghaibah lamun kaduaan huma pada pameget bade lamun seueuran hum mutakalim al naon jama mudzakkar mukhatab jama mudzakkar ghaib punten tas aja ayat kasauran di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saur sayyidina Abu Bakar salasun la tudriku bisalasin ayat tilu perkara anu moal kadimu ayat tilu perkara anu moal bisa kapanggih eta perkara tina tilu perkara anu sejen. Ibu abi ngagaduhan tilu permen tah di antara tilu permen ieu ibu moal bisa manggihan coklat sabab geus buku ieu naon permen tah gitu. Heuh ieu mah ramo ieu misal. Ampun Gusti. Ai salasu khisalin la tatlubu bi salasati asya'a. Tegasna ayat tilu perkara anu moal hasil la tatlubu anu moal bisa nyuprih anjeun bisalasati asya'a tina tilu pirang-pirang perkara. Mana hiji al-ghina bil muna urang moal bisa menangkeun kabeungharan ibu moal bisa menangkeun kakayaan harta banda bil muna ke kunaon ku ngalamun pede bu hiji saur Abu Bakar moal bisa manggihan perkara tina perkara anu sejen eta nomor kahijina moal manggih kabeungharan lamun loba ngalam lamun loba ngahu berandai-andai kabeugina teh ningali HP muka Shopee mukaan hungkul teu boga duit heuh mah abdi ningali aya barang nu hade Gusti hayang ningali sapatu alus Gusti hayang ningali HP alus Gusti ningali aya dana bengsrat Gusti ayeuna mah kerusum deui ku Mahmud Abbas naon cenah ujang Mahmud Abbas di Mahmud anak baru satu kemana mending cenah moal bisa dipanggihan kabeungharan lamun urangna loba teuing tulul amal lamun loba ngalamun Gusti hayang beunghar ari pagawean ngajentul beunghar moal eta apal geuningan eta apal tapi nah habeut urang teh ikut kararitu rek ngadaguan lilin awan lilin kudu dagang lilin keur kieu mah dagang lilin teh usum aliran moal manggih kabeungharan lamun urang loba ngalamun boro-boro anu hayang beunghar ngalamun ibu anu usaha tapi usahana leha-leha usahana teh santuy si eta mah santuy teh nyalse ibu boga caroge nyukur di kota muka jam sabaraha jam 12 lohor nyalse wis tutup jam sabaraha sama meh magrib atuh rek beunangan kumaha hayang beunghar tapi usahana nyal cacak anu ikhtiar bari nyalse moal hese manggih kana naonana kana kabeungharanana atuh mana komo anu hayang beunghar tapi cicing wae ngajengkeun ningali batur keur sumanget barujuang
maneh nama keprok we lalajo aya nu kitu. Batur mah keur capek ngesang lu atlet berjuang hayang naon hayang ngadu nasib hayang naon naruhkeun hirupna supaya jadi hirup jalma anu bahagia maneh nama lalajo we batur capek keprok batur capek keprok. Ari lagu batur naon sukses hayang miluan bakal diajakan moal. Hayang teh milu syukuran we unggul hayang syukuran mangke dibere-bere kieu ya. Bidomil mimi kalian didomakeun mimna bil muna. Moal hasil fala yasilu al gina bil amani bal bi qismati minallahi taala. Ibu moal asing Allah kumaha ge moal hasil kabeungharan, moal hasil tujuan cita-cita lamun tanpa aya usaha ge lamun teu sungguh-sungguh bakal hese tercapai. Cenah nungguan takdir we ujang. Heueuh sagala geus diatur ku Allah ngan Allah nitah urang pikeun eta apa? Allah teh nitah miwarang-warang sina ikhtiar. Ikhtiaruka fima duminalaka. Ikhtiar anjeun teh tina perkara anu geus dijamin ku Allah. Urang masuk kadang-kadang ngaikhtiaran perkara teh nu geus dijamin ku Allah. Lain perkara anu memang ku urang hayang disupri. Jeung nalika urang hayang mika hayang kana eta perkara, urang mah sok boga sifat naon Bu? Maksa. Sok ibu baheula. Tasok aya bahasa gini Gusti abi hayang itu hayang anu bari teu ngukur kana kapasitas diri urang daek teu daek hayang kudu kacumponan tah eta sifatan manusia mah jeung sok ngagurung busuh kana ka Gusti Allah teh hayang geuwat-geuwat diijabah padahal cek Allah wa fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Ijabah Allah mah moal bisa dipaksa moal bisa tawar wa fi waqtil ladzi yurid. Ijabah Allah kaluar jeung tiba ka urang dina waktu nu dikersakeun ku Allah la fi waqtil ladzi turid lain dina waktu anu dipikahayang usaha ku urang. Matak ulah sok aral subaha ulah sok suudon kana takdir Gusti bisa jadi takdir Allah nu hentreub ka urang teh eta nu terbaik jang urang. Aya tu maros ka abi ujang kunaon cenah ibi teh ngadoa ka Allah remen minta ka Allah remen tapi naha beuti diijabah naha salah doa ibi teh naha kurang ngadoa ibi husu teh ibu tong suudon. Bisa jadi ku teu diijabahna doa urang itu lebih baik jang urang sabab Allah meleuwih nyaho. Allah mah langkung uning bisa jadi lamun urang diijabah tina pamenta nu dipenta ku urang ka Gusti Allah urang lain kalah meunang jadi jalma anu syukuran balik ka jadi jalma anu kufur kana nikmat-nikmat Allah. Bisi jiga sisa labah keur sangsara ya Rasulullah cik atuh pangdoakeun ka Gusti Allah yen kuring teh hayang beunghar ku Gusti Allah ku Kangjeng Nabi didoakeun teu naon sababna Kangjeng Nabi diharewasan ku malaikat Jibril diuningan ku Allah yen sisa labah lamun dibere beunghar bakal poho ka Gusti sisa labah. Iji waktos angkat deui ka baginda Rasul ya Rasulullah pangdoakeun kuring teh geus capek hirup sangsara rek salat baju kudu sakali ewang jeung bojo kabayang meureun Gusti Rasul lamun kuring jadi jalma anu bagjah mah rek ibadah gejong
moal parabutan pakaian salat jeung pamajikan sabab kuringna jalma boga pangunjukankeun ka Allah kuring teh hayang teu diijabah teu didoakeun ku Rasul balik salabah. Katilu kalina sumping deui ka baginda Rasul, ya Rasulullah pangdoakeun imam barakat nage bari nyaan serius imam pokona mah pangdoakeun kaula hayang jadi jalma anu bagja hayang jadi jalma anu beunghar supaya bisa nanjeurkeun agama Allah. Nyaku Allah teh diijabah ongko Allah teh apal ujang sisa labat teh bakal picilakaeun nah habet diijabah. Itulah bentuk ujian Allah kanu jadi manusia. Jadi ujian teh lain berbentuk karipu wae, lain ujian teh lain ibu keur masak kakeureut peso wae, ujian teh lain poe Senin salaki teu ngiriman wae, ujian teh lain budak kacilakaan atau budak teu naik sakola wae. Tapi aya ketika ujian dibikin ku Allah dina bentuk perkara anu dipikahayang ku urang. Nya singkat cerita si sahabat ini ijabah doa anu pikeun ka jadi jalma anu beunghar. Nah, geus beunghar si sahabat jadi taat ka Allah teu. Tuluy poho duka ka mana. Nu tadi ngobrolkeun lamun beunghar ada bakal naon bakal husu ibadah lagi tinggalin wae. Nu tadina ngobrol ka Rasul lamun boga harta rek nanjeurkeun agama Allah hiji waktu didatangan ku sahabat diparentah ku Kangjeng Nabi sahabat teang sisa labah penta zakatna tina ladang ingon-ingon anggonanana kumaha balat jawab teh mal sisa labah naon sangeunahna domba kadinya tungtung doma-doma kuring nah cenah ari laguna zakat menta jadi kudu milik maneh saha maneh ceuk si salabah kautusan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh bukti jalma malamun dibere kabeungharan cantang tuh bisa istiqomah dina ibadah. Matak anu matak nganterkeun kana husuna urang ibadah lain harta, nu nganterkeun husuna urang ibadah ka Allah lain pakaya, anu nganterkeun urang kana husuna ibadah ka Allah lain baju anu gaya, balikta iman urang anu kuat anu debeul ka Gusti sanajan bajuna cumpang camping lohak lahek belel tapi lamun iman kuat ka Allah rek di mana wae ibadah bakal ngarasa jong. Mending keneh baju belel daripada kaluhur joya kahandap baju naon gamis segala rupa dipake mukena anu harga 8 juta tapi cicilan 12 tahunan kan jangan. Mending keneh sederhan lamun hayang mencapai kana tujuan urangna kudu berusaha ulah loba ngalamun bisi gelo. Gusti kumaha lamun abi beunghar ibu beunghar mah teu kudu dipikiran kege lamun geus ngalaman bakal karasa kacape-cape mikiran ka beungharan atau bakal tingku ijid ka bantu ningali jalma beunghar urang teu kabawa naon. Ya Allah si itu meni beunghar-beunghar teuing meni urang sangsara iraha atuh si itu juga urang ulah tabungan doa kitu teh jeung teu doa kitu ji moal manggih ka beungharan lamun urang loba ngalam hayang beunghar hayang bagja hirup kudu loba ikhtiar kudu loba usaha kudu loba berjuang da dunia mah tempatna capek. Ibu lamun di dunia hayangnya sewae sing saha jalma anu nyalsi di alam dunia leha-leha hirup di dunia poho kana purwadaksina maka siap-siap engke manehna bakal capek di akhirat. Ibu mending capek di dieu mending capek di akhirat. Ridai ibu mending capek di dunia mending capek di akhirat. Geningan urang masuk ngomong capek.
Ya. Dan wajar bu dunia mah tempatna capek. Ibu ngurus bumi capek, ngasuh anak capek. Nah abet nyieun wae. Ibu ngawulaan canoge sok aya rasa capek, jujur capek. Lamun urang teu boga iman dina hate, lamun ibu teu ngagaduhan yakin dina hate, da moal daek ibu kudu taat ka salaki rek nanaonna. Bener teu? Tapi kulantaran urang magaduh iman dina hate ka saha? Ka Gusti Allah, diparentah ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naon bae pamentah jeung parentah caroge pasti didakon. Salagi eta parentah teh parentah anu sae. Laras teu? Wayahna dunia mah tempatna capek. Hiji, ari deui ibu, moal manggih beunghar lamun urangna loba ngalamun. Sok urang ngalamun barangan atuh bisi teu percaya. Ibu urang baik urang ngalamun sakedeui. Bayangkeun ibu balik ngaji ayeuna, ujug-ujug aya datang mobil kabuluan imah urang. Bari mau duit sakoper terus nanti uang kaget. Jika heuh ngarasaan kumaha capek ngalamun. Naon mah kok pada teu diajakan. Tas aya nu nganteun artos sakoper bae terus nanti uang kaget. Saking rewasna nalika dibuka ibu teh asup rumah sakit. Da reuwas jantungan. Pingsan. Menang duit badag ibu teh. Cik eta duit ku ibu dipake naon? Heh kapan keur ngalamun? Gitu capek teh, capek di pikiran mabu. Urang teh geus terbawa, geus berandai-andai, urang teh gaduh artos sakop. Cek abdi teh tapi bohong. Kan urang teh dia bakal naon, bakal genot hate teh. Keur mah dibawa ngalamun, dibawa ngahulang duitna eueuh capehan. Metak dong sok loba ngalamun. Ngahulang ditowel ku pinggireun teu nemalan. Hokcai carana melohok bari saha nu sok kitu. Moal hasil kabeungharan bil amani ku pedah loba ngalam, bal bil kismatillahi ta'ala, balik tak kabeungharan mah datangna dina bagian takdir Gusti Allah Ta'ala. Ibu adu songkol gawe tisusuk tidudung ti berang nepikeun ka peuting dijadikeun berang dijadikeun peuting, banting tulang dibanting-banting. Lamun cek Allah moal beunghar mah moal beunghar. Cek Allah teh sing anjeun mah jadi jalma anu sederhana bakal beunghar moal. Mentak ibu nyungkeun kalau mah ulah minta beunghar sabab beunghar mah aya untungna. Ibu anu ngaran-ngaran pa aya naon kenca pasti aya katuh beunghar aya miskina, senang aya sedih, bagja aya cilaka. Atuh kumaha cenah ujang minta ka Allah Gusti nyuwunkeun we abdi masih dicekapkeun sagala rupina, sakumaha wae kekeinginan caroge abdi ladang milarian kasabna, mudah-mudahan sing barokah sing cekap kangge kaperyogian. Sok ibu dalam pikiran mah salaki urang meunang duit sabaraha nah mah hikeunna naon. Alhamdulillah. Abi mah 800.000 teh sabulan bi aing so. Alhamdulillah, lamun disyukuran mah nikmat ka cidang.
anu ngabeungharkeun teh lain loba ngauleng lain loba ngalamun tapi urang sing ridho kana bagian rezeki di Gusti hiji. Dua, wasubabu jeung moal bisa dipanggihan kangoraan. Ibu bu moal manggih kangoraan, moal bisa balik deui kangora bil khodobi kupedah make pacar, kupedah make semir. Boga nini geus wisan dibikokan. Nah jadi 17 tahun deui angker we kepala 5 OTW kepala 6 ay OTW kepala 7 nya oh nya poho abi teh geus 25 tahun. Moal manggihan kangoraan kupedah dicelep. Ibu baju belel dicelep alus deui teu. Motor butut diservis diganti deui bodina, diomean mesinna halus deui teu. Imah geus reot dibubak diomean digindingan di halus deui teu. Tapi nini jeung aki-aki sing ala kumaha ge dipermak. Anger we nini jeung aki gelarna moal matak leupas. Matak ulah sok gengsi lamun urang maju ka kolot disebut nini, disebut aki, disebut ibu. Nenek alhamdulillah da sing di ala kumaha ge budak moal bisa balik deui. Keun bae cenah da geulis ada awewe mun lalaki mah da moal geulis moal mendak ka kasepan moal mendak kagagahan jeung kangoraan kupedah dipikoh kupedah diwedak. Terus atu falaya silu maka moal hasil naon asubaba naon kangoraan bi khadabin kupeda make semir. Arek semirna warna hideung kademu punten-punten semir hideung mah mutlak haram teu kenging. Kumaha cenah ujang lamun dibeureumman teu naon hukumna naon cek ilmu fikih makruh. Naon makruhna makruh dan sabab ibu teh keur manggeus kolot make warna beureum ti kajauhan da abis salah satu dararo panon teh itu teh jagong atau jelema kabayang ibu jagong hejo kene buluna beureum gini. Tapi asli bu, abi pernah penasaran, hayang saya mikir kumaha rasana disemir rambut. Gus niat gua teh rek disemir, hayang disemir rambut, can pernah sama sekali pika ayeuna disemir rambut. Nya geus loba wisan. Hayang di bodasan abi budak kerusum enak loba pemuda make semir warna bodas di bleaching keresakeun ulah berencet Gusti Allah teh abi geus mawa duit tina ATM buku dipasangkeun hayang naon hayang nyemir geus direncanakeun ti jauh-jauh hari pas waktu narek indi dicukeun naon cek akan teh jang milu pangajian nepi ka ayeuna teu pernah disemir-semir ulah jieu teh geus we tarimakeun kolot mah kol
hayang bercahaya manaon lobakeun ibadah lobakeun dan dihenteu teu kolot bakal maot naon deui ulah egois karena umur da urang teh ngalaman masa-masa keemasan geus ibu ngalaman baheula disebut panggeulisna ku salaki ngalaman diratukan ku salaki ngalaman ti mimiti zaman ibu nikah jeung cara oge diratukan ku salaki lepikeun ka diteje keur sare ngalaman heuh lain diteje ka teje keur sare bakating ku bau bawang beureum tarimakeun dangaran lagi usia mah moal bisa disumputkeun ibu rek operasi plastik sakumaha lobana ge plastik ditempelkeun beungeut anggar we kitu arek ember urut naon ember urut ngacor ditempelkeun dina rarai anggar we kitu rarai urang moal bisa rob hayang kanal seutik make plastik urut wantar turun teu naon bae kayaknya nomor kedua moal bisa manggihan hiji perkara tina perkara nu sejen eta moal bisa jadi ngora deui ku pedah dical ku pedah disem moal matak jadi ngora deui ibu-ibu pedah make wedak ibu-ibu hayang ngora deui abi boga tipsna ieu serius ieu mah ibu lamun hayang dideketan ku pamuda make kacamata hideung saawak-awak tutupan make baju hideung make cadar make kacamata hideung pasti bakal dideketan ku lalaki pas dibuka teh hundulna geus eueuhan kabeh jika kamari abi kitu rencangan ieu mah kisah nyata anu dikasih ieu abi kitu rencangan orang Kalimantan nanti di Banjarbaru mau disebut kenamina anjeuna dipikahoyong ku orang Malaysia atuh ngaran-ngaran orang lembur ku orang Indonesia heng dipikahayang ku orang luar negeri pasti bakal naon kamu tiap diajak telepon pasti diangkat ngalamun diajak sakali di video call taradaekeun panasaran kunaon itu cenah awe teh taradaek diajak video sing goreng pas di tepungan ka Malaysia teh nini asli bu terus nini ya Allah ya Karim harus ngahinakeun ka nini ngan di prank ieu mah rencangan nini rencangan usia 24 tahun itu terus usia sama saluran ini abi pokona eta ku ya Allah dasarna kitu bu media sosial teh seueur ngabohong ulah percaya aya nu ngabogohan ka urang dina media sosial ulah percaya loba loba modus ujung-ujungna mah pinjam dulu 100 ka ade bu loba nu kitu ayeuna mah biar silaturahmi kita tidak terputus bisa kali pinjam 100 tilu wasihatu mual bisa manggihan anjeun kana kasehatan bil adwiyati ku pedah anjeun nuang landong moal manggih sehat dina moal mendak sehat dina ngan pedah wasilah obat bisa nganterkeun urang kana kasehat deui bu sekali deui nomor katiluna moal bisa manggihan hiji perkara tina perkara nu sejen teh naon cenah moal mendak sehat dina ibu keur sehat urang nu ayeuna ladang obat lain bu sehat urang nu ayeuna ladang obat sanes sehat urang kuat urang jag urang eta teh nikmati Allah sanes beda pangaruh obat mah darmaning wasilah tarekat anu kurang kudu dilaksanakeun nalika urang tumiba kana panyakit
fala tasilu as-sihata tuh binafsil adwiyati teu dipanggihan sehat ku datna obat. Saur Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar cager teh lain ku bal bisyifa illahi ta'ala, balik tadi paparinan kesehatan ku Gusti Allah Ta'ala. Atuh mata kula katagenan teuing kana obat teh kumaha maksana ujang. Nah kieu ibu kamari nyeri waos kunaon landongna tah ku obat anu mati, obat eta menang kitu henteu menang teu nanaon. Da nyareatkeun yen obat urang teh saukur jadi naon anu ngubaran wasilah anu ulah teh kieu boga kayakinan lamun urang karasa deui panyakit eta heg obat eta geus beak maka urang bakal bingung kudu kumaha. Tah eta nu teu kenging mah bisi urang nandakeun urang teh menggatkeun kana kepercayaan urang ka Gusti, sedangkan anu nyehatkeun urang anu ngahirupkeun urang anu ngamotan urang anu ngabungahkeun nyilakakeun ka urang teh saha Gusti. Hiji moal bisa manggihan beunghar ku ngalam, moal bisa manggihan ngora ku pedah dipi, moal bisa manggihan sehat ku pedah nuang lan. Buktina loba jalma di rumah sakit geus dibere obat ku dokter teh cager. Mudah-mudahan saya manfaatna sing jantan pepeling kang diri urang sadayana. Hapunten saneskeun kakirangan sareng kalapatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.